Assalamualaikum Sampurasun. Urang tepang deui di Kanal Sunda, tempat diajar nyarios Sunda. Ayeuna urang dongeng sakadang kuya mama wa imah. Sok golosor. Urang sadayana terang hiji-hijina sato anu boga bobokong kandel tur bisa ngamankeun dirina sorangan nyaeta kuya. Kuya teh hirupna di walungan, bisa di darat, bisa oge di cai. Kulantaran eta kuya kaasup salah sahiji sato amfibi anu hirup di dua alam. Sato model kieu teh sabenerna mah aya tilu. Muka hiji kuya walungan anu biasa ka darat, terus kuya laut anu ayana di laut, jeung hiji deui ngaranna penyu. Bedana kuya laut jeung penyu nyaeta ari kuya darat mah sukuna biasa kawas kuya, tapi ari penyu mah sukuna kawas sirip. Jadi ramuan gitu. Urang wih deui kana dongeng. Ye kalebetna fable nyaeta dongeng anu make tokoh sasatoan. Ulah dibayangkeun anu sanyatana kuya atawa sato-sato lainna anu jadi tokoh dina dongeng fable bisa ngomong jeung ngalakonan anu mangrupa lalampahan jelema sapopoe. Mangga urang ngawita. Zaman baheula di hiji panempatan anu ngawates jeung sisi walungan aya sapasang kuya hirup bebetah di dieu. Di waktu mainna maresihan sisi kebon anu kahiuman ku tatangkalan gorobas kumainna di cacaran make congkak. Pamajikanana si ambu kuya keur ngaliwet di kolong saung ranggon. Liwetna ditumpangan ku peda beureum anu make salam sereh jeung bawang anu mata kaambeus seugit lamun asak. Ambu geus asak liwet teh ceuk Pak Kuya ngagoro. Asak Pak ceuk ambu kuya. Pak Kuya nyamperkeun ka saung geus kitu brak manehna dalahar sakul lewat eta. Pak Kuya jeung ambu kuya hirup tentrem di wewengkon eta. Sakapeung manehna sok disamperkeun ku babaturanana anu sarua-sarua ngubon. Sakepeung deui sok aya sasatoan lain nyamperkeun ukur ngajak ngobrol atawa tuker pamadegan masalah hirupna masing-masing. Dina hiji poe dihujaneun geus ngagayot hideung. Hujan poe harita gitu keneh kajadian eta kaalaman deui. Imahna awut-awutan ka bawah angin. Kakuya jeung bubuya akhirna sok malikir kumaha carana sangkan imah teh teu beunang ku musibah wae. Dina hiji isu basa Pakuya jeung ambu kuya keur mumuluk aya nu pepetenan di hareupeun imah. Si goreng sakadang monyet sobat galitna anu remen ulitkan mainna ngobrol lila sagala diobrolkeun. Akhirna nepi ka obrolan yen kuya jeung bu kuya teh hayang boga imah anu aman anu bebas tina angin beliung lamun aya hujan. Kieu we atuh Pak Kuya ambu kuya imah teh kudu bisa dibabawa meh aman lamun aya angin gitu bisa nyalindung di tempat anu aman jeung sakadang monyet. Dibawa kumaha asa teu ngarti ceuk Pak Kuya baris rada kerung. Sok jeut imah sorangan-sorangan. Teulila ti harita saran ti sakadang monyet keur nyieun imah sorang-sorangan mimiti dilaksanakeun. Sakadang kuya jeung monyet mantuan nyieun imah nu leutik anu bisa dieusi ku sorangan-sorangan. Pak Kuya hiji, ambu kuya hiji. Terus gitu maneh
geus dicobaan terus nanyakeun deui ka kuya. Terus kumaha lamun geus kieu tanya Pak Kuya. Tah bagian hareupna diliangan sasiraheun wae supaya bisa ngelok atawa ngaluarkeun sirah. Jadi lamun rek ini tinggal nololkeun sirah ke nempuan keluar. Lamun ayeuna rek sare tinggal nyumputkeun sirah ka jero. Jadi imahna aman. Sanajan mimitina ugal-ugil merenahkeun imah dina tonggong, akhirna si kuya ngarasa aman ngagandong imah teh. Malah nepi ka ayeuna imahna terus digagandong teh mimiti leutik nepi ka gede. Nah, itu caritana kunaon aya imah di tonggong kuya. Atuh. Dalam dongeng tadi ada beberapa kata yang mungkin tidak lazim digunakan. Pertama, mumuluk. Mumuluk itu adalah sarapan pagi. Jadi sarapan pagi makanannya apa tidak disebutkan, tapi mumuluk itu berarti sarapan pagi. Yang kedua, singhoreng atau sihoreng itu artinya ternyata. Jadi kalau si horeng si mana horeng bisa diartikan ternyata, oh ternyata. Berikutnya adalah sasiraheun. Sasiraheun itu artinya sebesar kepala, bikin lubang ya, dalam artian itu satu tempat bikin lubang. Jadi kalau kelapa itu dibilang sasiraheun itu juga salah. Nah, jadi dalam arti pasif berarti. Demikian, terima kasih. Hatur nuhun.